Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Openg dina season Siluman Gunung Cermai. Ayeuna bagian anu ka 54 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Acek Rebeka Almaira ti Palihan Majalengka. Kangge Acek Rebeka ngahaturkeun rewuh-nuhun laksa ketik kabingahan. Rehna parantos ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang masok bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Openg bagian anu ka 54na. Kumaha salajengna sor cikopina, betot simutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung tes. Penting ayeuna anjeun rek dibere pancen gawe anu mulia ku kaula. Nyaeta anjeun kudu ngajorag lembur manusia pikeun nyieun kakacauan jeung nyangkalak saurang jajaka anu katelah si Openg Surepeng. Kumaha Nyi Mas Kunti, na anjeun sanggup siap pikeun ngalaksanakeun tugas ti kami? Cek Nini pelet neuteub ka Nyi Mas Kunti. Mangga Nini, perkara gampil anu kitu mah. Di mana lembur anu kudu dijorag ayeuna ku abdi teh Nini? Perkara lembur nama engke dituduhkeun ku si buyut petug. Mangga kaula nu Nini guru, titah parentah ti salira deestokeun pisan ku sim abdi. alus Nyi Mas Kunti. Cuk ayeuna mah geramian petug barengan Nyi Mas Kunti tuduhkeun di mana lembur manusia anu ngaran sangkan urip ngarah dijorag peuting ayeuna keneh deuleu. Mangga Gusti Nini, mangga. Jisim abdi siap banjan tugas di salira Gusti Nini. Buyut petug harita nunda tampayan kurut ngawuran kembang.
Geus kitu mah tatan-tatan rek ngabelesat. Belesat. Buyut Petug ngabelesat. Nyimas Kunti jeung puluhan bala tentarana langsung nuturkeun Buyut Petug pating belesat. Belesat, hus. Barang sing belesatna rombongan jurig Kunti, angin ngaradak seah ngaguru. Kocapkeun di lembur sangkan urip. Harita warga Pilemburan anu keur ngaronda. Harita teh keur dipapagahan ku si Openg. Sabab lawan anu rek disanghareupan teh lain manusia, tapi bangsa lelembut, bangsa jurig barakasakan. Hampura ieu euy. Uing budak-budak arek mapagahan ka kolot-kolot sadayana euy. Pakubu, palebe, Pak RT, hampuranya euy. Ieu uing lain gurinda sanes guminter ieu teh uing teh. Cek si Openg nyaritana eureun heula, terus muterkeun paneteupna ka sakur nu aya di dinya. Oh, mangga Jang Openg, teraskeun Jang, sok teraskeun. Kaula mah reus di papatahan ku Ujang teh. Kajieun umur masih ngorah, tapi pengalaman jeung ilmu mah disalureun urang sararea Jang Openg. Cek Pakubu. Kieu maksud uing teh Pakubu euy. Pikeun ngayonan bangsa siluman silemin mah cukup ku seukeutna pakarang. Sabab pakarang urang moal aya pangaruhna naon pikeun maranehna mah. Najan dikadekeun sapang tarik-tarikna oge Pakubu euy. Tah kusabab kitu gagaduhan bapak-bapak sadayana maksud deh pakarang bapak-bapak sadayana sok hadieukeun heula ku uing rek diparancahan di jampean supaya teurak lamun ke dipake ngadek jurig barakasakan teh sok kumpulkeun heula gagaduhanana sadayana euy. Cek si Openg. Oh kitu nya mangga atuh Jang. Yeuh tah bedog anu kaula Jang. Cek Pakubu pangheulana ngasongkeun pakarangna. Palebe nurutan ngasongkeun bedogna. Yeuh anu kula oge anjang bedogna mah Jang. Sok Jang jampean lah ngarah teurak dikadekeun ka jurig Jang. Cek Palebe. Pak RT oge song ngasongkeun bedog. Terus Mang Jamsa nya akhirna mah kabehanana sungsong ngasongkeun bedogna masing-masing. Sanggeus pakarang dikumpulkeun hareupeun si Openg kabeh. Terus si Openg ngarekepkeun silana. Geus kitu reupeurem tuluy babacaan. Geus kitu gancang metakeun dampaleungeun ditungkupkeun kana gundukan pakarang. Tulila nyah si Openg beunta tuluy nyarita. Tah sok ayeuna cokotan deui pakarang masing-masingna euy. Keur sapeutingeun ayeuna mah eta bedog ge bakal keuna atawa teurak lamun dipake ngadek bangsa jurig. Maranehna bakal ngarasaeun nyeri jeung bisa palastra yo lamun ngadekna keuna kana mamarasna mah setiap jurig. Da sabab setiap jurig teh boga kalemahan masing-masing euy. Jurig kuntilanak kalemahanana dikadek tunggirna. Lamun jurig pocong kalemahanana ditigas ku kuncunganana. Sedangkeun lamun jurigna engke jurig genderuwo kalemahanana dipapas jangotna. Tah lamun jurig kejo kalemahanana ulah dibere sanuhanut. Cek si Openg najan daria tapi sok aya tungtungna. Geus kitu mah salarea cugceg kana pakarang masing-masing. Oh, ari kieu mah jadi tambah wani yeuh nya ngarupan siluman teh Jang. Da kamari mah bedog teh dipake narok jurig malah ngabelendrang siga narok setum wae Jang. Cek Wade. Nya euy, ayeuna mah teu sieun yo lamun aya siluman ngulamprang deui ka dieu teh ditarok ke batokna ku aing malah tuman. Cek Mang Abung milu nimbrung. Salarea ngarasa leber ku wawanen. Cung si Openg cengkat tuluy ngalengkah keluar 3 ronda. Urang lembur gancang ngaluturkeun. Sok ayeuna mah baris heula euy.
aya sabaraha urang ieu teh yo sok ngabari sila urang hitung heula euy cek si Openg. Pakuwu jeung anu ngararonda harita nurut ka si Openg. Salarea ngabaris meni rapi. Kabehanana aya 18 urang. Pok si Openg nyarita deui, tapi angger caritanana sok dicampuran ku heureuy. Sok siap gerak, hormat gerak, tegak gerak, letakan senjata. Aduh, reus uing mah euy, ningali kakompakan warga lembur sangkan urip teh euy. Tapi ari kieu teh uing mah jadi inget ka zaman bareto euy. Waktu lembur uing rek diranjah ku karaman setan Kamurang anu dipimpin ku Bah Jemrong. Harita urang lembur kompak pisan tarung ngalawanan balad karaman. Hari Bapak Uing, Bapak Karmin tarung ngalawanan Bah Jamrongna. Aduh, si Bapak akhirna kasorang terus maotna euy. Hari Batur Uing si Aib jeung si Dede kabur di pakalangan harita teh. Aduh, jadi sedih ka Uingna euy. Sok hayang bajigur ari geus sedih teh Uing mah euy. Cek si Openg bari luk tungkul. Hatena asa kasuat-suat. Inget ka mangsa baheula waktu ngayonan gorombolan rampog anu ngaran Karaman Setan Kamurang. Anu harita ngabalukarkeun Mang Karmin nu jadi bapana perlaya di medan laga. Barang si Openg keur ngeluk tungkul kitu, salarea curinghak sabab tibeh kidul kadenge sora angin ngakuruh meuni seah. Hawar-hawar sora anjing babaung melewung kadenge ditema ku sora koreak. Beuki lila sora ngakuruh beuki tarik. Anjing babaung asa beuki ngadeuketan. Tah moal salah deui euy. Siluman silemin tetemit curi barakasakan teh datang euy. Sok salarea kudu waspada tur iatna euy. Ulah bari heureui sabab teu kabeh jurig resepeun heureui. Aya oge jurig nu hayangna teh serius wae euy. Cek si Openg. Urang lembur langsung sayaga kabehanana pada mesat pakarang. Bari taki-taki bisa emau ngamuk gajah mata siku si wulu-wulu galagah kancanan. Si Openg tuluy ngalengkah leumpang lalaunan. Urang lembur nuturkeun. Si Openg dongko, urang lembur pluk-pluk nurut tanda rongko. Si Openg nangtung deui laju bujurna digeolkeun. Palebah si Openg ngageolkeun bujur meh wae Pakuwu jeung nu sejenna nurutan. Ngan Pakuwu mah kaburu sadar yen si Openg teh keur heureuy. Ah, si Ujang mah hampir we kula rek nurutan Ujang ngageol ieu. Aduh, cek Pakuwu. Duh, hampura wae euy kasadayana. Da uing mah geuningan teu bisa hayang lempeng wae teh euy sok hayang bari heureui. Nya teu nanaon, da geus kitu adat Ujang mah meureunna Jang. Barang keur kitu kebek salarea ngaranjug deui we. Samalah ayeuna mah sing raringeun. Sabab ti luhur lembur aya nu sing kalayang bodas bari sing cirihil seuri. Sorana patarik-tarik mata kukurayeun bulu punduh. Alah Jang, alah. Eta jurig naon Jang? Mun rame kitu pating cikikik Jang. Cek palebe jadi gempur. Nyai, jurig naon eta teh Jang? Mang Jam samurengket bari ngadeukeutan ka si Openg. Tenang euy ulah sieun euy. Eta teh jurig keur kasurupan ku jelema. Heulah ku uing rek ditembalan ku siri uing. Cek si Openg bari seuring hehe dibarengan ku kakuatan tenaga lapisan. Balukarna jep. abringan jurig kunti teh anu keur sareuri jadi eureun seurina. Jeung tina sora seurina si Openg mawa pangaruh kana
hate urang lembur anu tadina seber jeung sieun ayeuna jadi kahudang deui kawanina. Mana jurig dewe yang ditarok pebatokna beun ku aing euy. Cek Mang Abung anu ngadadak jadi wanian. Jurig, ka dieu sia wani mah dulu. Wah ade ngajorowok bangun teu sabar hayang geura tarung. Nyebarangker kitu Seot. Jurig Kunti sing sareot ti luhur ka handap. Aya kana puluhna jelek. Jurig Kunti ngabaris di hareupeun si Openg sapara kanca. Anu nangtung panghareupna nyaeta Nyi Mas Kunti. Cikiki, Nyi Mas Kunti seuri tuluy pok ngomong. Mana jalma nu ngaran si Openg teh rek dibaheum ku kaula deuleu. Cek Nyi Mas Kunti. wanohkeun heula atuh ye. Ngaran uing Openg Surepeng, anu osok ngempeng di luhur kenteng. Hehe. Tembal si Openg. Jadi ilaing mangklukna anu ngaran si Openg teh geuning goreng patut jalmana. Hehe. Lalawora euy. Uing sakieu gantengna disebut goreng patut. Yo, bisi maneh teh nyaho eta Agnes Monica, eta teh mantan kabogoh uing euy. Mun pakeuh uing jeung manehna teh dulu Kunti. Kula datang ka dieu rek nyangkalak ilaing Openg, lain rek ngabahas Agnes Monica deuleu. Nya kumaha uing we, debongana we ilai nyebut goreng patut ka uing. Loba bacot sia, rasakeun Openg. Hiat. Jurig Kunti langsung nyalaber rek narajang ka si Openg. Tapi si Openg gancang mata. Iat, subuk wus. Nyi Mas Kunti nyamberkeun dampal leungeun kencana disusul ku leungeun katuhu. Anu diarah beheung si Openg, tapi plak-plak. Rikat si Openg metakeun leungeun kenca keur nakis panrajang lawan. Rasakeun ye jurus rogoh ku tangang nyengled. Cek si Openg bari metakeun leungeun katuhu rek dipake males narajang. Wut. Tapi Nyi Mas Kunti rikat ngejat ka tukang. Sedangkeun hatena muji kana karikatan jeung kacepatan gerak si Openg. Geus kitu Nyi Mas Kunti ngacorowok mere komando ka bala tentarana sangkan maju narajang. Hei wadia balat, maju, serang bangsa manusia, maju. Cek Nyi Mas Kunti. Ngadengi kitu mah si Openg oge langsung mere komando ka urang lembur sangkan maju nyerang. Urang lembur, hayu euy urang dahar, hayu urang maju euy. Sok maju serbu euy. Tumpak dung deus maju euy. Cek si Openg mere parenta. Ngadengi si Openg ngajorowok mere komando teu diengkekeun deui. Urang lembur harita sing geura jeleng bari ngalagar pakarangna masing-masing. Jelung. Atuh teu lila harita der tarung campu lumangsung. Pakuwu langsung nyerang ku cara ngadekeun bedogna kana cangkeng salah saurang Kunti. Iat, modar si Jurig, iat. Tapi si Kunti gancang ngakilek ka sisi, atuh plos. Sabetan bedog Pakuwu ukur nyabet tempat kosong. Hiat modar sia manusia. Cek Jurig Kunti bari ngepretkeun leungeun katuhuna ngarah kana puhu ceuli Pakuwu. Untung Pakuwu rikat nadahkeun bedogna ka luhur. Hiu berat. Ramo-ramo Kunti anu rek meupeuh puhu ceuli teh ditakis ku bedog. Tumrapna Jurig Kunti ngoceak lantaran ramo-ramo leungeunna rampal jeung aya nu pegat. Atuh da sahanteuna dikepretkeun kana seseukeut bedog anu geus meunang marancan si Openg. Rasakeun ieu. Iat. Harita Pakuwu nyabetkeun di bedogna. Tapi ayeuna mah Jurig Kunti bisa ngejat. Julung mundur ka tukang. Sedangkeun di tempat anu sejen harita palebe keur nyang hareupan Jurig Kunti nu rada ngora keneh. Duh, lamun lain Jurig dicanung ku aing mah sia. Hiat. Cek palebe bari narajang.
seseket bedogna geus ampir antal kana ti koro Juri Kunti, tapi set sakilat Juri Kunti mundur plos sebetan bedog palebay nyamos. Tapi barang jeung milepasna bedog, Juri Kunti langsung maju na rajang nonjokeun pereupna ngarah kana sirah palebay. Iya, palebay ngaranjug teu nyangka musuh bakal langsung na rajang. Untung palebay rikat ngelok, tapi beuk celang tonjokan Juri Kunti kena kana totopong palebay atuh langsung ngacleng totopongna. Jadol sia totopong aing beunang, rasakeun ieu Kunti. Iya, siut. Palebay ngaheumbatkeun deui bedogna nu di arah cangkeng Kunti. Juri Kunti langsung ngejat ka tukang jeleng, tapi palebay gancang nyeruduk nyusul tepus bari loncat ngaheumbatkeun deui bedogna. Atuh Juri Kunti jadi kawalahan harita muntang kana leungeun baturna bari ngarengkog. Atuh bedog palebay milepas pisan kana leungeun babaturan Juri Kunti. Hiu siut berat. Waduh. Juri Kunti nu kasabat leungeunna ngajorowok sedangkan getihna ngucur tina tatu. Tarung antara bangsa manusia jeung Juri Kunti jadi campur, silih serang silih tarajang. Kadang tarung teu puguh lawana, mana nu deukeut eta nu dibabad. Ari dina jumlah mah loba keneh Juri Kunti sabab jumlahna meh hampir 30-an, sedangkan manusia ukur 18 urang. Ngan ari para Juri Kunti mah lalemor taya nu mau pakarang, sabab panyangkana ari gelut ngalawan manusia mah gampang, lamun dikadek oge moal matak teurak, jadi teu ngarasa perlu mau pakarang. Katurug-turug datangna ka Gunung Cermai teh lain niat rek perang, tapi nonan kana pangundangna nini pelet. Ari heuh kaayana jadi kieu. Jeleng harita katempo Mang Abung ngajaul, sedangkan bedogna ngolebat rek narok sirah jurig. Hiu rikat si jurig nyingcat bari ngareundeg berat. Buuk si Kunti beunang kapapas ku bedogna Mang Abung. Kuntilanak bukna catok euy, cek Mang Abung ngalenggak seuri asa meunang. Teu nyaho baturna jurig harita ngabongohan ti tukang. hiu Juri Kunti neunggel ku peureupna. beuk aduh. Mang Abung ngacorowok bari jeung awakna nyorontod ka hareup. Pas pisan nubruk Juri Kunti anu tadi. Beungeut Mang Abung jeung beungeut Juri Kunti diadu pacium teu kahaja. Terus tunjung sia. Dasar aki-aki tolo heor. Cek Juri Kunti anu kacium bari hiu matakeun dampal leungeunna, maksudna arek nyabok pipi Mang Abung. Untung Mang Abung kaburu sadar kana bahaya, gancang mendek. Hiu plak. Kepretan Juri Kunti teh ngagaplok kana pipi baturna sorangan anu aya di tukangan Mang Abung. Waduh, edah. Abong kuntilanak najan menang panampiling oge teu boleh ngagorokna teh seperti nyeri. Ari Mang Ade harita katempo keur ngalawanan Kunti anu geus rada kolot. Kaciri awakna rada boyono alias bohai. Mang Ade geus ngalagar bedog, tapi nenjo lawana siga kitu mah jadi teu tega kok ngomong. Hei Jurig, ari maneh boga anak sabaraha hiji euy? Kaula boga anak dua. Waduh, randa atau boga salaki keneh? Moga salaki kene, tapi salaki batur. Waduh, dasar kunyuk maneh mah. Rasakeun ieu. Iya. Akhirna Mang Ade tulus narajang, tapi henteu ngagunakeun bedog, harita ngagunakeun tajongan. Anu diarah ping-ping Kunti. Tapi Juri Kunti rikat ngagitek sukuna diputarkeun ka tukang. Geus kitu barang jeung ngeplosna tajongan lawan, harita Juri Kunti maju salengkah bari ngasupkeun tonjokan. Hiu beuk aduh. Keuna pisan kana irung Mang Ade anu keur boga panyakit pilek atuh barang keuna teh lehona langsung muncrat
aduh. Cek Mang Ade mundur-munduran ka tukang bari nyekelan irung anu karasa nyeri. Sedangkan harita Mang Jamsa manehna kapaksa ngalawanan 3 jurig sakaligus. Tiluanana Kunti anu keur memejeuhna siga nama masih keneh parawan. Saurang Kunti ti kenca, saurang deui ti katuhu, ari saurang deui ti hareup. Mang Jamsa teuneng ludeung taya kasieun dumeh ngarasa ukur ngalawan jurig ABG. Sok tinggal geura maraju nyai. Ku Mamang bakal diciuman hiji-hiji. Coba kumis Mamang anu baplang kieu pasti perembun tanyai karasana nyai euy. Cek Mang Jamsa. Dasar lalaki teu manusia teu dedemit sarua we ari nenjo wanojang ora teh deuleu meuni hejo. Cek salah seorang Kunti. Kono niwara dasar lalaki tolo heor. Cek jurig baturna. Urang cabutan hayu kumisna. Lamun geus beunang urang cabutan. Hayu urang cangkalak. Cek nu dihareup marentah sangkan gancang nyangkalak Mang Jamsa. Hiat. Jelung. Tilu Kunti singgara jeleng. Maksudna mah rek newak Mang Jamsa. Ari Mang Jamsa rikat ngareundeuh tuluy mendek ka handap. Geus kitu cung hudang. Panyaka Mang Jamsa mah manehna teh geus aya di satukangan para jurig. Ngan salah taksiran. Harita Mang Jamsa hudang malahan abus kana jero jubah Kunti anu dipake ku jurig Kunti. Bus. Mang Jamsa abus tuluy sirahna ngelol pas dihareupeun beungeut jurig sabab jubah jurig anu dipake katempo logor. Waduh, jurig. Hah, jalema. Mang Jamsa jeung jurig Kunti sarua kagetna. Dua waruga jadi sajubah, duana sing jorowok. Mang Jamsa anu geus sadar dirina asup kana baju musuh, gancang ngarelep deui ka handap. Jeleng Mang Jamsa luncat. Waduh, lamun lain jurig mah tadi teh milik gede. Aing asup kana jubah bari awewe, aduh hanjakal jurig awena euy. Cek Mang Jamsa bari seret ayeuna mangalugas bedaugna. Sedangkeun di tempat sejen si Openg harita keur tarung ngalawanan Nyimas Dewi Kunti. Harita si Openg bari tarung teh teu waleh dibarengan ku heureuy. Jeleng. Si Openg luncat ka satukangan Ratu Kunti. Geus kitu ngakitak, geus kitu ngagintak tali kutang Kunti terus dijepretkeun. Yuk sip cepret. Nyimas Kunti ngoceak. Geus deui lah euy. Cara main ketepel uing mah euy. Hampura nyari euy, hampura euy. Ratu Kunti langsung saya gadeui rek narajang ayeuna mereka gunakeun jurus ampuhna. Wut. Sapasang leungeun jurig Kunti dipuih-puih siga kolecer. Ari si Openg kalah ngeh seuri nenjona. Terus terus. Uing harudang ya cu, asa digeberan cuy. Terus. Aduh, ngenaon euy. Angin sepoi-sepoi. Aduh, mending ngaliwir kieu cu. Cek si Openg anu ngarasa awakna digeberan. Rasakeun sia jurig. Jalema sia. Jeleng Ratu Kunti narajang. Sapasang leungeunna dibubat babit ti sagala arah. Tapi enteng pisan pikeun si Openg nyingkahanana. Sabab ngan sakiceup harita si Openg geus pindah tempat. Ari Nyimas Kunti hayo we ngababukan angin. Panyangkana si Openg masih aya di dinya. Ari si Openg ngeh ke seuri. Geus cu euy. Geus cu. Yo uing mah di dieu cu euy. Cek si Openg. Atuh Nyimas Kunti ngajengok. Barang apal musuh geus pindah tempat. Tapi gancang Nyimas Kunti nyebrut di narajang. Sedangkan di tempat sejen Pakuwu harita geus bisa ngarubuhkeun saurang Kunti. Geus kitu jeleng Pakuwu mundur heula. Geus mundur
nunjukkan Kunti ku curugna, maksudna marek milih lawan. Nu eta wae kitu nu rada badag sok maju nyai ka dieu maju nyi maju nyi Cek Pakuwu kanu rada lintu. Dasar manusia. Rek gelut wae kudu pipilih. Yang lawanan aing geuleuh. Jeleng, juri Kunti nu jangku ngegajleng ka hareupeun Pakuwu. rasakeun sia yeuh ya Pakuwuna rajang nyabetkeun bedogna ngarah cangkeng Kunti. Ari si Kunti henteu ngajat, malah nyeri hieu seuri. Samarukna bedog Pakuwu moal teurak kana awakna. Da biasana lamun dikadek osok henteu teurak siga weduk banyu. Tapi barang keur kitu hiuk ceras. Bedog Pakuwu anu geus meunang ngajampean si Openg teh harita keuna pisan. Nyabat kana cangkeng eta Kunti, atuh koceak. Eta Kunti ngoceak, tuluy bru nambru ngarumpuyuk kana lemah. Tuluy heuleum. Wah tos, nah kabujeng seep. Wah dia balad ATE ofisial. Keun atunya. Ya dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur, amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.